Nuju umur 30 warsih, lajeng mindo enggon, lami-lami pun kuwuset seleh, kalau saat abdi jadi ganti, irempagna abdi sarana pangagung. Tahun 1800 leuwih, tahun anu yaktos, jeung dawidak dalapan nu nyandi, nyandang berkah salametnya diri. Dumugi kiwari kadar ujud nantung. Kue tangan yangking damel gusti, langkung tina paos, 38 degeseh, dumugi abdi nya nulis janting, babadu didangting, ieu kapi unjuk. Titiman satamat abdi nulis, menuju pasaran pon, kalarosan siang poe Senen, sasi Juli ping 10 yakin. Ya ciciren makomna yang Praja Dinata anu ngadamel babad Panjalu. Yang Praja Dinata mangrupikeun putra ke-12 si Eyang Cakra Nagara Tilu. Tah, ieu makomna da Eyang Praja Dinata mah angkatna teu aya di dieu dina tahun 1805 Ratu Wilhelmina dongkap nepangan Eyang Praja Dinata. 1808 Eyang Praja Dinata angkat saya makomna juga godanya. Tah, ieu cenah nu kasebat batu parahu. Tah, paling ieu batu parahu. Duka silib simbol naon batu parahu teh. Kangtos nama saha-saha kumaha wae ogennya sepuh nitipkeun pesan, nitipkeun wasiat, nitipkeun papagon nu kudu urang dijaga sangkan kahirupan urang terus bisa abadi tiap generasi sabaraha ratus tahun kapayun. Ai kolot mah visionernya hirup zaman ayeuna emutanana tos 100 tahun kapayun. Itu koreh-koreh sok. Nah, iya maksud Eyang Praja Dinata. Di mana lah bilarian menyalira.